Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana kumaha kabarna, pamugi wae sehat jasmani oge rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalian bumi. Mitra kaum dangu sadayana ameh tanyang kolong kana waktu mangga urang mawitan ieu carita dina judul Lalang Jaja na langit tumbuh bumi karya Lasmini Indri sumangga nyangakeun wilujeng ngarangukeun. Lamun nilik dina obrolan tilu urang jawara pentas, maranehna geus nyabit-nyabit di Gunung Purba anu aya di pelataran kidul Tatar Sunda, yaitu Gunung Padang. Memang loba Rusia anu can bisa kaguar segemblengna di eta gunung. Pangpangna dina puncak eta gunung aya simbol-simbol aneh disusun ku lempengan-lempengan batu. Aya nu nyaritakeun eta susunan batu mangrupakeun petelisan hiji kerajaan purba, tapi da memang jeung ayana matak aya susunan batu anu saperti kitu oge geus pasti sesa patilisan hiji kaum. Hiji Rusia gede anu can kaguar secara kasat mata yaitu Gunung Padang, nyimpen di hiji medan energi atawa tanaga metafisik, medan alam anu disimpen ku Gusti dina eta gunung. Jeung ulah salah, kerajaan purba anu aya di Tatar Sunda sebenarnya lain wangsa primitif, tapi sebenarnya geus aya kemajuan, malah bisa leuwih tinimbang zaman ayeuna. Malahan Gusti tos ngadawuh dina keterangan, yen zaman baheula aya hiji bangsa anu maju tibaten ayeuna, alat-alat dapur pun seperti ayeuna. Kurang leuwih eta unggal keteranganana ngandung harti. Di zaman baheula sebenarnya justru kemajuan leuwih punjul dibanding zaman ayeuna. Ilmu perbintangan, ilmu energi kumparan listrik, ilmu neraca alam jeung sabangsana. Punya kitu dina segi ilmu kosmos malah leuwih punjul. Salah sahijina Gunung Padang anu disinyalir jadi pusat terawangan kosmos cakrawala ku zaman-zaman baheula. Urang tangtut moal ngarti naon hartina simbol-simbol lempengan batu anu disusun geus pasti moal ngarti sebab geus moal kailmuan. Ku ayeuna Gunung Padang jadi pusat kosmos, mangka jalma baheula sok ngamanfaatkeunana dina sagalaha. Dina mangsa lodo maranehna sok yen hujan jieunan ku ngaliwatan proses kosmo di eta gunung sabari ngamanfaatkeun medan kekuatan anu aya di dinya. Punya kitu dina segi telewicara oge bisa pilih sambung nepi ka tungtung dunia. Kitu anu jadi alasan tilu urang jalma jawara nepi ka daratang ka Tatar Jawa. Dewi Kembang, Kalaungkung Sakti, Barung Sayat sarta Ki Buyung Ambu hadir di eta petempatan pikeun ngatur Rusia sarta nyokot simbol batu tulis nu aya di Gunung Padang. Jadi kumaha ayeuna kanca? Naha urang nuju langsung ke Gunung Padang nyusul Ki Buyung Ambu atau kumaha? Tanya Ki Barong Sayat kadua baturna. Hei Ki Barong, nah nyen poho kana hasil rembukan samemehna. Apanan urang teh geus sapuk bagi-bagi tugas. Ki Buyung Ambu tugasna nyokot salah sahiji watu tulis nu aya di Gunung Padang, sedangkan urang neangan telu sesana. Walau Nyi Kembang semu mencereng ka Ki Barong Sayat. Ki Barong Sayat jadi rempang-rempeng asa kaingetan. Nyanya ampura kula poho. Apanan urang teh kudu nyukruk tilu watu tulis anu sesana anu cek bejama aya di sababaraha paguron.
Kituna ki barong sayat bari gogodag. Nepak tarang. Nya, matakna tugas urang ayeuna nyaeta ngajorak sabaraha paguruan silat nu aya di daerah. Baguru nu pastina nyimpen eta batu tulis. Jadi kapaksa paguruan silat kudu dijorak hiji-hiji barong. Tembal Dewi Kembang tetap nyamurat. Paroman muncereng. Keserapuk itu mah balwe anu tiluan laju lumampah ninggalkeun sisi senanjung nuju ke pedalaman. Saeutik anu kudu diguar ngenaeun maranehna nyaeta sakabehna mangrupakeun prajawat kahot ti 4 juru kawasan Nusantara. Masing-masing ngawasa sarta jadi kekentong di daerahna. Kakawasaana cukup luas jeung setiap urangna mangrupakeun juru kunci papat madhab mata angin. Ki Buyung Ambo ngawasa di daerah Borneo. Bala kaler pemukiman suku Dayak menang gelar Jawa Kembar. Handar kaler di antara anu 4 manehna aya nu pinunjul dina segi kasaktian atawa kehebatan ilmu taruh. Lain hungkul ilmu kanuragan luhung. Tap manehna nyangking ilmu araheng khas Dayak, ilmu tenung, tarap pancak anu jadi andalan dirina, sampai ke paling dipikasieun di kawasan Borneo. Sanggup mateni jalama ku cara jarak jauh. Naun sebabna Ki Buyung Ambo disebut Jawara Kembar. Anu sok padahal mah ukur saurang. Menang landian kitu sebab waruga Ki Buyung geus teu ilahar. Dirina memang hiji tapi ngancik waruga anu lian. Cindekna 2 orang jalma kembar saling rapat dina hiji badan. Awak hiji tapi ari sirah aya 2. Ieu anu disebut kembar siam. Nyi Dewi Kembang mangrupakeun saorang Jawa manoja misterius. Kasapopoyanana make panutup atawa cadar pikeun nyumputkeun beungeutna. Ari asal dumuk Dewi Kembang nyaeta di daerah Pasai. Hiji daerah anu aya di tungtung Nusa Andalas. Di samping jadi jawara misterius, manehna oge kakoncara mibanda penguasa anu lain bantrak-bantrakeun. Sakabeh jawara nu aya di Tatar Andalas hampir kabeh geus pernah dijejalna. Hampir kalolobaan lawan nu mampu ngungkulkeun keahengan jurusna, jurus Kembang Drupadi sarta jurus Halimun Jaga ngajadikeun dirina jawara nomor hiji di daerahna, nepi dirina menang gelar Handar Kulon. Barong Sayat saorang jawara anu asalna ti daerah wetan wewengkon Gianyar. Pakaian cing sarua hideung sarta buuk panjang ngarombay hampir nutupan setengah beungeutna. Di Tatar Wetan ngaran Barong Sayat cukup dipika gimir. Ilmu aheng di luar nalar jadi penguasa andalanana. Ageman Barong Sayat memang nyumber tina ilmu hideung seperti kadugalan wajid leak jeung sajabana. Manehna oge membanda jurus ilusi tiruan anu ngajadikeun dirina hese dielehkeun. Handar Wetan jadi julukan Barong Sayat. Dina enggoning jadi ciri kunci jagat Nusantara. Sedangkan anu pamungkas nyaeta Kalungkung Sakti, saorang jawara anu teu puguh asal dumukna. Saorang oge teu pernah aya nu nyaho tempat kalahiranana jeung daerah asalna. Anu apal masih Kalungkung Sakti jadi seorang tukang umbara. Hal anu ngabedakeun dirina jeung nulian nyaeta dina segi pakaian. Baju kaluhuran si Kalungkung Sakti nepi ka calana, kandamna kabehna tina bahan orai. Tapi selenting cek beja, tapi sejenis baju kere anu mibanda daya wedal luar biasa, tahan tina pakarang atau senjata pusaka sakti, serta kuat tahan tenggelan ajian. Di samping maki baju kere, oge manehna mibanda kekuatan sakti luar biasa
Ajian sewu sewang beraja jeung nu lain-lain deui. Dina lebah dia manehna menang julukan Handar Kidul. 3 urang jawara kelas wahid kiwari geus ngasruk ka pedalaman Tatar Sunda. Jadi titik awal bakal genjeleng dunia makalangan. Para jago-jago Sunda sekadang deui bakal diuji ku datangan maranehna. Jika rakas, hiji lemur di arah-arah belah wetan Gunung Pangrango. Ejo ngomplok sepanjang tetenjoan, ko ngeplak nampas sawahan. Di sisi galengan walungan gede, ngalir ngagulidag, serta diparet pikeun sumber pengairanana. Tina walungan eta oge, cai curcor kana tampian, anu jadi sumber kahirupan pengesi lemur. Kacida herang terus seger mata kabita pikeun kanu kahanaangan. Dina segi kahirupan eta lembur cukup tentrem, taya kaharenghengan, estuning adem ayem, silih jaga riksa jeung papada jalma. Keremah kitu katambah deui di eta lembur tipupuhan ku saurang jalma, sugih ku ilmu, jambar ku panalar. Ngabiaskeun wibawa serta komara anu ngajadikeun sakabeh jalma pada ame hormat, sakabeh jalma geus tangtu tunduh patuh. Ku nasihatna nu pinuh ku bijaksanaan. Wasta eta jalma nyaeta Ki Wujilaya. Dumuk di tengah lemburnya eta nyicingan hiji imah panggung. Pakarangan imana cukup lega. Jadi leluasa pikeun urang-urang lembur anu hayang pirajeuneuh latihan silat. Saperti dina hiji poe di pakarangan imah geus ngabari sababa urang jalma boh lalaki boh atawa awewe. Kabehanana rampak mintonkeun gerakan-gerakan silat saluyu jeung anu diajarkeun. Katenjo dina gerakna lugas, cepat sarta kesit anu ngandung ngaharti. Para murid geus sajiwa neleman piwuru Ki Wujilaya. Sedangkeun anu jadi guruna Ki Wujilaya ngalingakeun bari diuk sila dina palupu. Sok rajen mere pituduh gerak atawa mere parentah ka para murid-muridna. Terus latihan gerak pembukana, ulah poho teken tenaga dina pigilang leungeun. Sangkan tenaga tenggelan bisa bedas. Seperti kitu anu diparentahkeun Ki Wujilaya ke para muridna. Saparan-paran dina luaran katenjo aya 2 jalma boro asup ke pakarangan. Katenjo tina dedegenna eta 2 jalma jiga lain bangsa urang tapi jiga bangsa asing. Nu hiji seorang lelaki pakulitan kuning umyang, pake pakaian jubah terusana tina bahan sutra, buk digelung ke tukang. Nisakeun bagian harap ngerumbai melebahan mata anu katenjo sipit jika jalma bangsa Tiongkok. Sedangkeun anu hiji deui nyaeta saurang awewe make pakaian kimono warna bodas, buuk dikucir kuda saperti make leken totopong dina sirahna. Dina cangkengna nyoleng rang pedang anu bentukna lain ciri khas bangsa urang. Eta pedang semu melengkung serta gagangna rada panjang cukup pikeun cepengan 2 leungeun. Pedang khas Jepang anu ketelah katana. Samurai anu dibawa ku eta awewe sebenarnya lain hiji tapi 2 pedang anu dibawa ku eta awewe. Sontak kedatangan maranehna jadi narik perhatian anu araya di dinya. Kabehanana jadi melencrang kapopohokeun kena latihan silatna. Jalma anu duaan toronggoy lempang di antara para murid anu ngabaris. Dibarengkeun ku imut hegar serta unggeg penghormatan kanu araya di dinya. Katenjo lamun maranehna anu kasebut orang asing masih mibanda tata krama kasopanan. Perbedaan jeung sikap muridna Ki Wujilaya malahan sebalikna. Manehna geuwat cengkat serta nyamperkeun pikeun ngabagiakeun kanu anyar datang. Bagia pendekar jipu, lawas tilas urang tetepang.
Cek Ki Wijilaya bari rengkuh mere penghormatan ka si lalaki. Bagia, isobat Pandita Wiji. Tembal eta lalaki, Karanji pun bari imut somea. Duanana tulis salaman sarta salih rengku. Bari siri bunga duanana silih tanya keayaan dirina masing-masing. Lawas tilas pendekar jipu. Duh, asa kuti sasarianen. Kersa sumping ka dia mani asa ka gunturan madu. Karagagan menyan bodas. Ya gitu teh ya Ki Pandita. Sakah tenan. Abi hoyong tepang sono sareng salira. Gume tos lami abdi tebendang sareng sobat. Tembal jifu bari tuluy ngareret ka awewe anu digigirna. Kalersan abdi sumping ka dia teu nyalira Ki, tapi direncangan ku sobat abdi di negari Sakura wastana Sakata. Ji pun ngawanohkeun eta awewe ka Ki Wijilaya. Asa kaingetan Ki Wijilaya balik ka eta awewe bade nyorongkrong. Binga ka giri-giri sim abdi tiasa diwanohkeun saurang salira anu ketinggal mah sanes jalmi biasa. Pasti salira mangrupakeun seorang seniman bela diri. Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pemirsa. Ending orang teraskeun deui dina judul Lang-lang Jagat Nagalangi Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pemburu rahmana. Papunten dina sumber kalpatan mau pilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahna pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.